Salam sejahtera di urang sadayana. Ya, virus corona nyaeta virus anu baru ditemukan, virus anu berbahaya. Dan virus eta anu menyebabkan urang sadayana diisolasi di imah. Tapi tenang we. Aya hal-hal anu bisa dilakukan di rumah anu bisa menghindarkan urang sadayana dari virus corona. Cek di sound. Get undressed. I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. Sinar panon poe HD untuk tubuh kusabab dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kudu ngabersihkan awak uring dulu. Jadi abdi kudu mandi heula. Mandi heula, oke? Mandi heula. Ayeuna abdi dititah ku indung ka warung. Iya, Mak. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Seueur hal anu geus abdi lakukan dina ieu poe, jadi abdi kudu istirahat supaya sistem imun abdi bisa pulih. Urang sadayana teu tahu virus corona teh berbahaya. Jadi ulah keluar imah, ulah ke keramaian. Virus corona teh bahaya. Para dokter berjuang untuk kita tetap di rumah untuk mereka, oke?